Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui urang sadaya dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 8. Pangajaran anu salajengna urang bakal medar ngeunaan sisindiran wawangsalan. Dina video nu sateu acana urang atos medar ngeunaan sisindiran rarakitan jeung paparikan. Ayeuna urang lajengkeun kana sisindiran wawangsalan. Kira-kira hideuk aya nu terang teu naon nu disebut wawangsalan teh? Wawangsalan teh sami sareng tatarucingan. Upami dina bahasa Indonesia disebutna tebak-tebakan. Mikawanoh wawangsalan. Wawangsalan dina sapadana diwangun ku dua padalisan. Sapadalisan cangkang, sapadalisan deui eusi. Bagian cangkang mangrupa katerangan ngeunaan hiji hal atawa barang. Dina bagian eusi aya salasa hiji kecap anu nunjukkeun jawabanana. Di dieu aya contoh wawangsalan. Belut sisit sabadarat, kapirarai siang wengi. Wangsalna oray. Naha wangsalna oray? Sabab dina padalisan kahiji aya nu disebut belut sisit sabadarat. Hartina sato anu luar leor tapi di darat. Dina padalisan kadua aya kata kunci kapirarai anu ngejelaskeun yen eusina teh oray. Contoh wawangsalan anu kadua. Cak-cak gede kadal bilik, ulah dipake mohaka. Wangsalna toke. Sabab dina padalisan kahiji dijelaskeun yen cak-cak gede kawas kadal nu aya di bilik. Ari bilik teh bumi. Dina padalisan kadua aya kata kuncina dipake anu ngejelaskeun jawabanna nyaeta toke. Contoh wawangsalan anu katilu. Mesin ketik make layar, dialajar ambeh pinter. Wangsalna komputer. Sabab dina padalisan hiji dijelaskeun mesin ketik make layar. Dina padalisan kadua dijelaskeun kata kuncina pinter. Maka wangsalna jadi komputer. Ayeuna peku hideuk kerjakeun latihan soal ieu. Coba tebak naon wae wangsalna. Mung sakitu pedaran ngeunaan sisindiran wawangsalan.
Mugi-mugi ku ayana pedaran ieu hidup tiasa ngadamel wawangsalan di bumi masing-masing. Salian ti tiasa ngadamel wawangsalan di bumi masing-masing, hidup oge tos tiasa ngabedakeun sisindiran rarakitan, sisindiran paparikan, sareng sisindiran wawangsalan. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Saninten buah saninten dibantun kaparapatan, hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.